Damar dupi abdi ulah nuhun aing mah rasa amar tidak jurig sieun dihakan jurig Uing dek milukan ulah sagareng yang pangikeun jurig ulah sagareng lalawara teh merukan aku mah jurig aing geus nyaho jurig Bieu kumaha Kang? jiga naon reng jiga kepiting Wai. Atuh eta mah ini. ai sirahna jiga naon jiga kepiting Nya, ai sukuna jiga kepiting cening. ari irungna jiga irung sia anjing Tungtung namanya. anu bawa nyari ka sia teh malah kasar wae tungtungna teungeunna Tingena bisa. kapan loba nu nyer anjing enak payu Nya bener usum eta kana mah. Hamid aku sing bakal mapa babu Bima ulah gurung gusu Bima aing deuk ini menta resu net resu net kawilujengan kaula nu muga-muga cing aya dina kasalamatan ti angkat dugi kamuli aki Bral kaset didoakeun hayu urang pada menekung nunukun su salumampahna urek kodara urang merdih kana welas asihna Gusti muga-muga cing lulus banglus berkah salamet rahayu ti ini tepi ka mangsa mulang muga-muga cing hasil ngan ceuk rasa kula oborna ilmu ieu teh bakat timul kabagjaan jeung kamangpaatan keur urang keneh Eta kapenting mah. Yo, aku sing bakal mapa? Aku sing bakal babad halas mertani. Aku sing bakal basmi setan berakasakan. Omit. Gitu. Siap, puas siap. Cilaka anjing keur kulem. Nah kunaon tuh? Katincak lameina ku Gusti Bima. Nah, ada terus saya gagaikan nangis. Hanya pasti atuh dari tobat teuing rama kumaha nasibna Bima Doakeun cing salamet urang merdih ka Maha Suci. Ngan kieu. Widian we tuang putra mah panengah Arjuna sareng pawongan senang ngabuntutan paneuri bisi aya bobor karahayung Arjuna kapino damel ibu kageningan kitu nyuhunkeun pidoana bae. bra lucu gerak tuturkeun paneuri tegerakeun kamelang karisi kanu jadi lanceuk cu Kakang Semar ieu nun barengan Arjuna mangga yang hayu urang ngabuntutan paneuri cu mangga nun Aduh aing musun jurig. can bubu aca. Nah bet jurig sakti setan kumawasa. Manusia aya mulia moal ngaganggu asa teu ulah diganggu. Kan tadi ge ceuk paribasa kol urang ulah naon-naon. Dah. Beh moal aya naon-naon. Da rumah tak jadi naon-naon teh koyana urang naon-naon. Jadi nu bakal nganaon ka urang teh wati naon-naon geus dipigawe ku urang tang tu bakal aya naon-naon. Sanajan urang teu naon-naon tetep naon-naon teu bakal datang sabab urang geus migawe naon-naon. Tunihnya. Amun geus monyong aing naon-naon geus mah. Nya dari naon teh mah eta. Hayang ngareng dalil mah kieu monyong deung kieu. Cing sok. Cing sok. Paman kabuhila patun biko panukun salasan. Do. Hartina paman kabuhila sing saha jelema anu kabuhilaan patun biko digebug naon punukun salasan 3 kali. Jadi sing saha jelema anu kabuhilaan kudu digebug punukna 3 kali. Geus sia. Eta aja teu saga bisa. Sugan teh heueuh baru didengekeun basi urang ajar. ya dalil aing dengekeun ya Cing sok. Cing sok gareng. Teu. jengkol ngerempet tilu Nya. anu ngajul jengke Nya. sengesan jengke nyengir Geus sia gareng aing mah. Urang doa. Muga-muga aya dina kaslametan eyang bral cu. Paneuri tuturkeun Kakang Sewar. Ieu nun bantu ku tenaga batin kolot. mangga premios atuh nu Ikantung linggih eyang ibu. bra didoakeun anak king piatna cing bisa ngajaga dirinya kade poho kade bodoh kade balangah jeung salah eta nu jadi sumber cilaka Raka
kapino gawe Arjuna didoakeun ku Akang Rai kula nu restu kaula ayo Kakang Arya Bima parantos luntati padepokan mapai-mapai jalan jajahkan anyuk kawalungan Gangga lajeng mentas menak di walungan Yamuna nyuk-cruk pakampungan mapai padesaan nalungtik pakemitan keluar ti desa asup kaleuweung Greng berai di dadatar pagunungan nya di dinya anyuk kasisi Amer anu tangguh Bima ngaraneg di sisi Mertani anu kakidulna teras menak wates Nagara Wirata mangwas tadakat mangwas tadanira katon pada tumarengan anu ya pada tumarengan anu mawas pada katun pada tumarengan anu iya denira ya wis tumama aku wis teka wontening alas Mertani babu kula Calu Kristu aki doakeun ki net Calu Kristu net Kakang Yudhistira Calu Kristu nakula Sadewa Restu Mar Pot Del Reng Nyaha. Restu Reng Nun zat kersa yang widiwasa nu kagungan bumi langit sawarga neraka katu pangesina kula mangkon tugas jubadanan pamerdih Kurawa kakarak aslina dipasrahkeun lamun kula geus bisa ngababat alas Amr ieu keur pitempateun Kurawa aku sing bakal basmi alas Mertani Arya Bima Rajeng Semedi meremkeun sotsana lamai kunyam-kunyam teu angang tina sifat pamargan utang sareng sena kitu brai bentak lajeng singkil ngempelkeun tanaga sareng kasumangetan ngawitan ngababat alas Mertani di sisi palih ti wetan tangkal kaya anu Greng sajajar saimang ageungna rata-rata sami sareng beuteung nguning atuh kiri nyuh ngajajabeg sami sareng bitis malum eta leuweung taraka sabaku jalma ujung ki ngajalma ngalantok kayanya manuk ngaliwat ragu angker-angkerna eta leuweung Mertani yakin pamadeganana resiko mayana yen Bima bakal dihakan barakasakan Bima lajeng patana ngawitan ngagunakeun kakuatan aku si bakal rabut hiji tangkal mebet karena tangkal sejen tengahna nu dicabut hiji anu runtuh aya 8 tangkal patumpang tinih atuh kajadianana
sapangesileweung satu gede satu leutik badak mau mencek uncal gajah orai pada birat urebahna ditangkal katangkal pima teu aya nu ditolih jauh tina rasa kapaur angang tina rasa kahariwang tegih tina rasa karisi galihna bebeng teteg kan segutan